rombakna sabaraha nih? 3 juta sakulah. Bisa, leuwih. 10. Kan tiga tadi ya. Oh. Hah, video? Arawa. Tadi kayak video. Nah, jadi barudak orang nena rek review motor naon ya, GL Pro tah ieu nu bogana. Jadi itu lain urang ya, teh urang gajian beli lah. Akan ha. Nah, ieu cenah barudak GL Pro, dirobakna biak 6 juta. Maksudnya ya. Ieu gimana bang ya? Kita sih. Ieu ban sabaraha ban ieu? Ban 1.200.000. Oh, 1.200.000. Terus dia kena apa? Oh, jadi sebenarnya 20 ya. Nah, oke, produk sudah membuka duit ya, mah awang beli dia. Kita kita cobaan ya penuh bogana tadi kurang juga. Sabar cc nya 200 cc 200 cc euy. Nih. Udah ada kali tak? Anjing eta jeung budak ieu. Tama teh rencana teh jeung meuli budak tuh, jeung meuli budak. Nah, mana? Oh, pantes tuh. Pantes lah. Ah. Turun batas kan. Ah, enggak sakit we bataknya. Video ayeuna jadi kita dulu lah pantes harus tungguan we. Oke, insyaallah emang murid kieu. Geus ada. Woo! Suprek. Rekod, bro.